Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balebat bagian kegenep karya Aam Amelia. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Panon Dedi anggar netep kana buku daftar anggota study club nu di luarna ditulisan melati. Numing pindah Yuyun, didinya ditulis ngaran nu milu grup Yuyun, diantarana Dance. Bisa moal dan urang milu anggota ieu, cek Dedi. Can daftar ke mamana kitu? Dance nanya bari ngelipetkeun buku daftar sup kana tasna. Sirah Dedi gideg panonna netep ka Dance. Nu ditetep nenjo deui ka manehna nyeh seuri. Wani bebejana ka Yuyun, pokna. Nah make kudu bebeja ka Yuyun. Pan kapala na. Kumaneh we atuh. Dance tenembalan. Hate Dedi pinuh ku tanda tanya. Siga senggah naker Dance mang bejakeun Dedi rek asup grup Yuyun teh. Nah mana kawasa-kawasa teuing atuh Yuyun teh. Unggal jelema siga nu ajrih pisan kumanehna. Kumaneh we lah, cek Dance. Lari maneh kunaon? Rada asa-asa rek nyarita teh sieun jigeung HTN teh euy. Pok-pok we lah, moal nyaan moal naon. Geus cager kitu panyakit gede ambek teh. Sigana dan asa geus rada bosen ulin wae teh. Dan cek tungkul nenjo kana bangku. Leungeunna ngepurkan jilid buku sanajan kaciri buku teh teu kebul meus-meus acan. Urang ge baheula mah siga silaing ded. Pokna lalaunan. Kumaha kitu? Enya pagawean ngan ulin bae ngebut atawa ngaganyang gongli. Depi ka sakola geus sababaraha kali teu naek jeung dikaluarkeun ti sakola ieu. Sup ka sakola sejen. Mamah jeung bapa mau ukur hulang jentu we nenjo kalakuan dewek teh. Hadena kaburu wawuh jeung Pak Hendra. Ditangtang ku dewek teh. Ari pek dewek nu dicahcer. Kakara insap geus kitu mah. Nya diajak asup ka sakola ieu nepi ka ayeuna. Dan ceng ngahulang deui. Dedi netep kana panon Dance nu bangun jara rauh panineungan. Nya kitu manehna ge teu jauh ti Dance kalakuan teh. Malah bisa jadi leuwih jahat. Da Dedi mah kolu nanda sajelema ku jalan muruhkeun jaka tukang pukulna. Ari geus naon nu kudu dipigawe atuh lian ti ulin. Da sakola mah karasa neundeut pisan kana kabebasan teh. Leuwih hade ngebut cing ngabocokok ti batan sakola mah. Jam demi jam kudu ngebandungan omongan guru, bosen. Tapi nah ayeuna mah teu sing bosen geuning. Peda hayang nenjo Yuyun bae, peda sokat nenjo bae ari memeh sare, imutna nu batak ti belat, atawa peda sok kadenge bae seuri jeung sorana, ari manehna memeh peureup, memeh manehna teu inget. Yuyun nu remen jadi kembang pangimpian, jadi paes panglamunan. Tapi nepi ka ayeuna manehna can nyorang ditanya deui ku Yuyun teh, sanggeus basa dibere kapas tea. Gening ari ka Dance mah loma naker heureuyna teh. Tuh gening Yuyun geus aya. Leungeun katuhuna mawa wadah kembang pulas bulau langit. Awakna nangtung nyarande kana tihang. Leungeun kencana ngajiging tas tina kulit hideung. Ku hayang jadi tihang. Genah meureun disarandean ku Yuyun. Tuh mani uplek naker ngobrol jeung babaturanana. Hei, nempo saha ded? Leungeun Dance nepak tak-tak Dedi. Cicing euy. Si Yuyun nya. Heuh. Tembalna pondok. Teu disumput salindungkeun deui terus terang bae ka sararea ge. Mending ge sararea nyaho leuwih bagja. Komo mun aya nu nepikeun mah ka Yuyunna tada teuing atohna. Nyahoeun kitu Yuyun, yen manehna miharep dirina teu kendat-kendat. Padahal harita ge pasti Yuyun teh nyahoeun. Manehna jeung Dance nu aya dina mobil teh. Harita teh boro geus atoh. Dedi nenjo Yuyun keur aya di hareup jeung baturna. Tapi barang nenjo kalakuan Yuyun kitu, harepan nu geus mumbul teh ngareunteut deui. Naksir euy, cek Dance. Nya naha kitu. Mending geus stop bae ded, jeung tinimbang hate raheut mah. Nah kitu dan. Dedi ngangsek diukna ngadeukeutan Dance nu keur menerbuk hareupna nu ngaroyom rintit. KBG kandas nu hayang ka manehna mah
Bener teh Dan. Red tetep dedi entep deui ka Yuyun nuker galecok bae cacarita jeung babaturanana. Nya kitu mojang sakitu geulisna teh tukang mingges-minggeskeun harapan batur atawa tengah haja meureun nu niat nyaan mah loba. Ngan Yuyunna teu aya hate ka itu ka ieu ge katarimaana ku nu hayang asal ngaraheutkeun. Urang mah daria euy, cek Dedi. Dan nu sajan ge nya hayang, tapi da Yuyun mah ka itu ka ieu ge kitu bae panarimaanana teh. Wawuhkeun atuh euy urang. Can wawuh kitu? Acan. Nyaan hayang wawuhna teh. Nya-nyaan atuh. Daek korban dan cek neuteup manis siga nu rek neureuy. Dedi ngareret deui ka tempat Yuyun tadi nangtung. Angger keneh aya di dinya. Ayeuna mah keur seserian bangun ngeunah pisan. Jeung seurikeun naon nya? Mun Dedi ge milu seuri jeung Yuyun teh tada teuing meureun resepna. Mun Yuyun teh ngajakan ngebaso siga ilaharna ka wawuhan Dedi. Daek Dedi ngajajanan ngebaso ka batur sakelasna. Dapon Yuyun daek wawuh be saheulaanan. Tapi kamari ieu ge ngahaja hareupeun Yuyun, Dedi ngajakan ngabaso ka Eli baturna. Yuyun mah api-api teu kadenge be. Kalah baturna sasama awewe mani aya salapan yang ngabaso di warung nupang sisina. Ari Yuyun mah anggur balik deui, siga teu kataji meus-meus acan ku pangajakna teh. Daek korban tadi cek dan cek teh. Nah kudu korban kumaha atuh supaya Yuyun daek wawuh we saheulaanan mah. Apan geus disinting ku fiat bapana teu mental. Ngahaja nenjokeun kalobo duitna ku jalan ngajajanan babaturanna meh sakelas hareupeun Yuyun, tapi angger bangun teu kataji. Kudu kumaha atuh ari mincut hate Yuyun. Dad, aya ketersep Yuyun teu beunang di sisilihan. Naon kitu? Cek Dedi barang kadenge deui sora dance. Manehna teh anti pisan kana buuk cabrik euy. Dedi ngahuleng. Gap nyabah kana buukna nu satak-tak. Can dicukur-cukur. Enggeus eta ge digeunggeurkeun ku guru-guru nama sababaraha kali. Tapi teu hayangeun ngagugu asa lebar. Ras kafirna mojang peranakan Jerman nu matana bulao. Baheula kungsi jadi bebene Dedi. Pokna teh hayang nenjo Dedi buukna bersih. Tibatan daek nurut mah kajenting pegat papisah. Asa ngajajah teuing. Can ge jadi pamajikan. Kabogoh mah teu kacing ngatur. Atuh tuluy we dipegatkeun. Cenah mah kagegeringanan ge sababaraha bulan. Malah pikeun merulkeun ka keheul ka Dedi. Mojang buuk pirang teh jadi awewe tuna susila. Ayeuna peringatan guruna geus katampa 3 kali ge teu didenge. Nah ayeuna kudu diturut. Bisa Dedi ge make wig buuk palsu tina bahan sintetis. Tapi asa kurang gagah dibandingkan jeung buuk kenyaan mah. Asa jadi lalaki lalanang jagat. Komo lamun nenjo tetep mojang sajajalan. Pinuh ku reueus ditutup deui teh. Kunaon cenah beuteur resep kanu jabrik Dan? Teuing cenah daging giapeun mun nenjo nu jabrik teh. Mun urang dicukur, kira-kirana daekeun wawuh. Tanggung lah mun hayang wawuh nyaan mah. Dedi neuteup kaluar, kadenge bel disada. Sup barudak nu tadi ngarariung di luar teh arasup. Yuyun ge asup. Tuh panonna nenjo ka Dedi, tapi ganjang naker ngalieu ka tempat sejen. Yun, ka dieu. Dan cengegeroan. Yuyun ngalieu tuluy nyampeurkeun. Ketek jantung Dedi karasa ngrepan. Komo barang Yuyun nangtung di hareupeun bangkuna pisan mah. Teu kuhaan teu atuh hate teh menindak dikduk kieu. Kawas nu kakara wae nyang hareupan mojang. Kawas nu umuran kakara nenjo awewe. Aya nu rek daftar study club, cek Dance. Saha? Pokna. Seredet hate Dedi nyeredet. Halimpu pisan kadengena teh. Dedi, tembal Dance. Red Yuyun kana beungeut Dedi. Karasa beungeut Dedi panas, basa patepung tetep jeung Yuyun teh. Tapi teu wani dilak nenjo. Aneh make aral sagala. Pan lain ayeuna wae micinta awewe teh. Pan geus mindeng pisan gonta-ganti bebene teh. Nah peda hari nu sajen mah gampang kitu. Ku harta atawa ku duit ke lempes. Gancang pisan wanoh tuluy ngajakan ulin teh. Tapi Yuyun mah estu lain awewe nu siga aneukeun, Foni atawa Nancy.
Nu babari dibawa asal saku metet asal bensin pinuh. Kudu kunaon atau mikat wanoja siga Yuyun. Hesek pisan. Tapi ngadengeti dan cebieu, bukna kudu dicukur. Kumahanya. Tacan daftar kasasaha. Panon Yuyun netep ka manehna. Sidik Yuyun teh nanya ka dirina, geuning teu sing ngewaeun. Teu acan, tembal de di pondok bari haripet. Nah atuh tos hampir saminggu tacan daftar. Mun teu terang. Pada ngiring kelompok Yuyun. Pok de Yuyun nanya, leungeunna ngusiwel kana tasna ngaluarkeun buku leutik. Kenging kitu, cek Dedi. Tapi teu kaci jabrik ah. Sarengeh Yuyun seuri. Estu seuri keur Dedi ayeuna mah. Ditujukeun ka Dedi eta teh. Teu cara sasari ari nenjo seuri Yuyun teh keur batur. Dedi neuteup ti kaanggangan. Mangga, cek Dedi teu pupuguh. Mangga Yun gelis. Dedi bade mondokeun rambut ari kahoyong enung kitu mah. Asal hiji we Dedi mah. Alim diantep alim dibaeudan. Naon nu mangga teh? Cek Yuyun semoga heureuyan. Kedah dicukur. Atuh da asa kirang sae nya murang kali sakola panjang rambut nama. Cek Yuyun bari nempok ka Dance. Geuning Yuyun panjang. Cek Dance. Atuh sok Dance ngangge rok. Alim ah. Mohon ari alim de rok kedah dicukur atuh. Leletahna ngelel. Iraha bade studi deui. Cek Dedi ka karawane nyarita. Engke wengi di bumi Yuyun nya. Tembal Yuyun. Di mana kitu bumi Yuyun teh? Sareng Dance we nya ce. Red ka Dance, red ka manehna. Basa leungeunna paantal jeung leungeun Yuyun keur mikeun buku. Hate Dedi ting seredet teu puguh rasa, teu puguh teg-teganana. Nya an pangaruh Yuyun teh gede pisan keur hirup Dedi mah. Ti bel ka bel ganti pelajaran karasa ku Dedi ngan sakolepat pisan. Awahing ku betah sakelas jeung Yuyun. Awahing ku resep nenjo Yuyun. Poe ieu mah sababaraha kali Dedi nginjem pamupus ka Yuyun. Poe ieu mah Yuyun ge nginjem jidar panjang keur ngaguratan bor titah guru. Teu karasa bel pelajaran nu pameakan kadenge ngeleneng. Dedi gancang nyusul Yuyun nu keur leumpang jeung baturna. Yun, sareng uihna yuk. Cek manehna. Wios ada mapa. Dijajab kana motor yuk. Tiasa kitu ngaboncengkeun. Pokna bari imut Dedi seuri. Mun bade antosan di jalannya. Wios lah sanes waktos deui be. Moal sae tos jang disareng Rini bade mapa. Kalayad heula Inneke teu damang pan. Mun wios dijajab ke Inneke ge. Alim ah kedah tiluan masih ditangkep ku polisi. Cileukeut teh Yuyun seuri bari bibiri gidigan. Dina tak-takna oyak buukna ke bawah ku bibiri gidiganana. Resep teh Dedi nenjo Yuyun kikituan. Jadi alim ya disarengan teh. Sanes alim, nuhun saru Yuyun ge. Cenah. Dedi seuri tetepna antep kenapa non Yuyun keur ngajak seuri ka manehna. Teu kuat lila geuning neuteup Yuyun mah. Manehna nu eleh jajaten. Teu wasa lila nahan kagumbira ieu hate. Langgeorna awak Yuyun ditutup terus nepi ka eueuhna. Dad, nebeng balik euy. Cek Dance. Ayo. Tembal Dedi rada ngagebeg. Tapi antar heula ka tukang cukurnya. Rek dicukur. Nya. Mal hujan angin. Pakaulan ditanya ku Yuyun euy. Serengeh Dance seuri. Sok kunci motor dibikeun ku Dedi ka manehna. Dedi angger nangtung di tempatna. Panana angger ka Yuyun nu geus jauh lapat-lapat kate jokeneh tungtung rokna. Mani dedengieun kana ceuli basa tadi ngomong ka Dedi. Teu kaci gondrong ah. Cenah. Bisa-bisa nyarekna teh. Henteu ku omongan nu matak regas kana hate. Siga ka budak leutik. Tapi karasana ku Dedi teu ngajajah. Teu siga basa dititah ku Firna. Pedah Yuyun mah bisa nyaritana. Tapi kurang kumaha ketah Firna ge. Da teu tereugeus teu sing. Estu leuleuy bari dibarungku sesep deudeuh kana pipina kenca katuhu. Tapi angger karasana asa hayang ngajajah ka Dedi teh. Tapi Yuyun mah henteu. Perbawa rasa anyar nu unggahkan hate bae kitu. Nu matak Dedi asa teu dijajah teh. Gerung motor tukangeunana kadenge gerung. Ayo Dad.
Bonceng we urangnya ke tukang cukur heula. Tukang cukur mana? Cek Dance. Mananya? Dedi poho deui tukang cukur mana nu alus pagaweanana teh. Geus rek 2 tahun atuh teu dicukur-cukur. Ayeuna ge mun teu kahayang Yuyun mah cadu teuing nincak tempat-tempat tukang cukur teh cadu. Langganan urang we ngarah ngeunaheun. Cek Dance. Di mana? Tah deket kebon binatang. Komisi lain we. Sakalian jeung rabok nagado deui Ded. Nya lah dijen bersih pakaulan diajak ngomong. Bener-bener falling je sigana. Nyaan euy sakali mah knockout. Cakakak Dance seuri. Sora seurina pasawur jeung gerung motor ditema ku gerung mobil nu lalar liwat. Nah hanya ari Yuyun tersep kanu jabrig. Padahal awewe ayeuna mah rata-rata resep kanu buuk panjang jiga urang teh. Teuing atuh da cek Yuyun mah asa nenjo penjahat cenah. Waduh sadis pisannya. Da sirikna teu nyiduhan nenjo nu jabrig teh manehna mah. Handapeun tukang cukur prihatin motor Dedi mengkol reg eureun. Jerut duanana tarurun sup arasup ka jero. Teu kudu nungguan heula dawuh nu keur dicukur, tuluy giliran Dedi bae. Dikumaha Den? Cek tukang cukur semua heran nejo Dedi diuk dina kursi cukurna. Rada nyerengeh deui. Sika abdi mang, cek Dance. Paina sina lenang. Leungeun tukang cukur rikat naker ngagarap buuk Dedi. Panon Dedi peureum ngararasakeun pileuleyan ka buuk nu salila 2 tahun maturan sirahna. Mun lain demi Yuyun sanggeuk teuing ieu panon nenjo buuk sorangan dicukur. Tapi lamun manehna teu daek dicukur, hardina teu bisa wawuh jeung Yuyun salila sakola. Saubur hirup boa. Mangkaning Dedi mah hayang wawuh teh lain sakadar wawuh, tapi hayang wawuh nu hartina nitipkeun ati. Teu kungsi 10 menit bray panonna beunta nenjo beungeutna dina kaca. Asa bersih pisan beungeutna teh. Ker hujan si gede, cek Dance. Sing halodo kitu. Pan urang terek apel, tembal Dedi. Beres mayar gerung deui motor apeng-apengan ngajajal jalan nu panjang jeung bersih. Sababaraha pengkolan geus kaliwatan, reg motor teh eureun hareupeun imah Dedi nu nya agrengnya sigrong. Punten, Dedi aya tante? Cek Dedi ka awewe nu di samping si Damukti nu keur diuk ditepas. Dan nyekal keneh motor nangtung di tukangeun Dedi. Teu acan uwi, aesi. Geplok tonggong Dedi diteunggel. Boy, mimpi naon mamih teh? Kok Dedi daek dicukur? Buuk Dedi dijenggut lalaunan. Sirahna digudeg-gudeg, teteupna ngandung sinar kagumbira nu lain memeusan. Dedi, pokna teu panjang. Dedi neuteup ka indungna, teuing geus sabaraha ratus kali awewe nu ayeuna nangtung hareupeunana teh nitah dicukur, tapi sugan sakali we diturut, teu sakali-kali acan. Tapi nah atuh ari ku Yuyun kakaraku diheureyan gebet nurut. Dan tunda didinya we, yuk urang nginum heula, cek Dedi. Ae cep hayu lebet, nah tante teh punten bae nya, omong indung Dedi ka Dance. Sawios tante, tembal Dance beri menerkeun standar motor sina bener ajeg. Atuh dasa ngimpi mamih mah. Sup arasup ka jero imah. Gek Dance diuk dina kursi penuduhan Dedi. Papa hareup jeung Dedi. Dance tungkul panonna eunteup kana alketip nu nuruban sakuliah ruangan. Mami, engke wengi Dedi bade study club di Bumi Yuyun nya. Cek Dedi. Saha Yuyun teh? Asa kakarung nguping mamih mah batur Dedi namina sakitu saena. Cek indungna. Teteupna pinuh ku kadeudeuh indung kanu jadi anak nu taya kendatna. Tidak dari kelas 3 sos mam, tembal Dedi. Cik bae, cek indungna bangun atoh. Dedi asup ka jero dituturkeun ku indungna. Leungeunna ngaleng kana tak-tak Dedi bangun sono pisan. Dedi, cek papap lamun Dedi uih ayeuna, ieu artos keur meser Volvo teh ya. Engke we mam ari lulus ah. Gek Dedi diuk rek muka sapatuna. Indungna neuteup bae ka manehna semunu aneh. Geus tangtu aneh, da geus sabulan leuwih manehna sakola can kungsi absen sakali-kali acan. Ayeuna balik ka tenjo Dedi tas dicukur deui. Kunaon mam? Cek Dedi. Kasep kitu mata Dedi teh, tembal mamihna. Dedi nyerengeh, teteupna antep ka indungna. Breh beungeut Yuyun.
keur naon nya Yuyun ayeuna. Yun antosannya engke wengi Kang Dedi bakal sumping. Yuyun ke bakal pangling siga mamih ayeuna. Pan saur Yuyun kedah dicukur. Dedi nurut ka Yuyun asal Yuyun ulah ngabedan deui. Asal Yuyun naros unggal dinten ka Dedi. Tapi harewas hatena ngan kadengieun ku gambar uncal dina Alkitab gede nu napal dina tembok kamarna. Teu nyahoeun sararea ge da teu kedal tina bibir Dedi. Harepanana nu beuki lila beuki bangkak, harepan dipika cinta ku Yuyun. Siga cintana nu masuk ayeuna dina hatena beuki bangkak kembangna. Cak berai duit kadeheula dongeng Sunda anu judulna Balebat bagian kagenep karya Aam Amelia. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanna. Tata dan Nabi Harja pamit. Permios.